Tong sekolah mun teh bisa balik. Si goblok ngareureuwas we. Kumaha mun teh eling aing? Eta geuning masih eling. Kunaon maneh ngalamun? Nah eta tuh aing teh yang ngopi tapi eueuh caina. Ari sia. Sluk. Cai-cai wae atuh tinggal naheur lawan esena. Mane dipikiran teuing. Kos nu geuning pikir we. Da kopi lagi eueuh sia tablo. Duri teh sugan aing teh. Nya we kopina aya. Halo Sob, kamu lagi di mana, my friend? Belagu pisan hari kamu. Masa gak kenal sama orang Beunghar sama Mekar hari maneh? Ya betul, eta pisan. Yang bawa motor ninja, eta geuning kamu nyaho. Kesini sakedeung aya perlu. Si koplok baru tuh lagi ngenok di sini tempat biasa di pengkolan. Orkes lah, gua tunggu di sini. GPL pokona. Jangan dilalila teuing ngawuluna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalabat. Kalabat naon teh? Pan ieu teh di luar. Sok atuh keluar. Gede sia Japri. Aku naon ka dieu lah, teu boga duit mah. Keur naon meni jiga kuuk marani mah. Anjing teh. Aing nyebut kuuk. Ieu teh si goblok. Hayang ngopi tapi caina eueuh. Sugan aing teh nya we caina hunggul eueuh. Ari pek. Eta kopi teh eueuh cenah si goblok. Alah. Aing papanggih jeung teu waras ieu. Mimpi naon aing peuting tadinya. Aduh. Aing sebut teu waras. Moh heueuh atuh sia. Mun waras mah kopi ge aya caina. Ari ieu kopi eueuh, cai eueuh. Pas dongeng ge teh kitu-kitu teuing. Eta atulah hidup keboga duit teh ieu. Teu kaduga ngopi-ngopi acan. Matak ge jadi jelema mah kudu matekan. Ulah loba kahayang. Ari keboga duit. Matak ge usaha. Digandeng anjing salah pidato. Da eta atuh sia mah. Profesi teh tukang nganggur we. Nanti hayang juga batur loba duit. Mun tina kendaraan teh mah aing mah boga beus. Tah sia mah teu boga beus. Artina sia mah uka gablog. Anjir, meuleuh eta. Anjing teh nah. Mun kena imah main mah hotel. Aing naon? Keluar maneh. Heueuh. Maneh atuh rumah susun. Ari aing nah zaman Pak Haji tuh kusia cicingan anjing. Anjir, meuleuh ieu mah. Ieu atuh da aing mah. Aing nyebut seboga beus geura. Mun tina udud Cing sok naon euy? aing atuh samsul repil nupang mahalna. Urang naon? Maneh atuh udud 67 76 meureun. tah eta ari aing tah sia ti kotok bongkok akan ku sia anjing Anjing teh mun jauh tina urut nanti kotok. ngajak gelut cak aing Nggus. ka aing nyebut ti kotok Nggus. Menik pika geuleuheun si anjing. awas ya kayak dinu poe di siwit ku aing siwit aing teh matak bareuh Eta ngancam menit tepi kasinen kitu. Teh kitu sia mah gede ambek. Nggus Datang juga. Lama amat setengah heudeun teh. Alah, bedus. Nyalingit. Hah? Nyalingit?
penyakit orang miskin yang gituan mah. Ari penyakit jelema kaya kumaha kitu Kang? Orang beunghar mah gak punya penyakit atau si teh sop. Makanannya juga bergizi. Maknya kedaharan bergizi ari awak cacingan. Koplok sia, dibuat kain cacingan. Gening eta begang, mata kitu ge cacingan, kurang upikon teh. Si koplok. Jangan gegabah kalau ngomong teh. Aing teh orang beungharnya ho. Terus eta si Akang menisomse. Uing ge bos manguh teu sombong. Halah. Bos manggu mah gak ada naon-naonna dibanding gua mah. Benih keneh bos apur daripada bos manggu mah. Dengekeun Kang, montong ayeuna tempokeun sakedeung deui ge uring rek meuli Lamborghini. Apa itu Lamborghini? Aing ngaku orang kaya, tak apa Lamborghini acan. Naon? Matak ge ari nonton TV teh ulah sinetron wae geura. Sakali-kali mah nempo berita otomotif. Atawa mun aya koran teh heg baca. Lumayan teh nama-nama wawasan meh teu kurung batokeun teuing. Nak jadi jig-jigan kana sinetron dan berita seteh. Yang ditanyakan oge Lamborghini. Eta teh kurang wawasan. Ari Lamborghini teh naon? Oke, atuh ulang tanyakeun heula ka Bah Google. Koplok teh. Kirain gue teh nyaho. Ngabangus aja atuh kamu teh sopok. Gak nyaho gitu. Koplok. Udah eta nanyakeun kanu teu nyaho atuh. Si koplok. Aya tah na Google. Cing sok lihat gua naon cenah. Lamborghini adalah mobil buatan Eropa. Oh, mobil mewah. Jadi kamu teh mau beli mobil mewah yang buatan ci Eropa? Jangan mimpi sob. Kamu gak bakalan kabeli mobil kos kayak gitu. Da urang mah bos atuh, loba duitna, lain siga Akang narik angkot. Si koplok. Montong mamawa profesi ya. Kiki jelema kaya gua teh. Jelema kaya, pret. Kumaha ieu teh? Akang teh arek naon nelpon ka kuring teh. Kuring keur ngeunah-ngeunah mod ibu guru. Emangnya mana ngawelu di mana gitu? Di ditu Kang, dipikirin imah namang uap na solokan. Si koplok. Mang Aup meureun. Mang Aup. Pan kering eta solokan teh. Kajen atuh ari teu kuat kumaha? Nya nongeng we di dinya na cukang. Si koplok. Solokan gak ada cainya dipodolin. Atuh. Sok aing yang nanya. Tanya naon sia? Ari maneh cita-cita yang jadi naon? Yang jadi tukang pok bata aing ame loba duit. Meh keur boga ngopi jeung udud. Meh teu dina deui sia di. Anjir, eta cita-cita meni DS gitu. Paduli aji ah. Nu penting mah aing loba duit we. Ari maneh hang jadi naon? Uing. Maneh. Wah, cita-cita uing mah alus atuh. Secara si kucluk, butuh cita-cita na teh. Naon? Uing mah hayang motong. Tong naon? Tong kuku. Lain atuh ah. Paling yang motong baok sih eta mah. Lain anjing. Naon teh? Yang motong bata atuh, yang bisa ngopi. Sugan teh motong taeun. Ini para renek kitu sia mah cita-cita teh. Terus lah ayeuna mah kumaha carana yang ngopi jeung udud? Gampang atuh. Gampang kumaha ari sia? Nganjuk ka warung Mang Kolek, haytu dibayar. Ari sia sarua we jeung maok belegu. Jadi aing ari kudu jalan kitu mah. Pancet Pak Ustad Heri ge nu ngaran-ngaran hutang teu dibayar mah. Dosa teh kan. Sok ese paes ya. Haram kasupna mungah bisi kawalat. Apa sekawalat? Nyaho? Naon? Tusuk nyat untuk ulat belegu ge teh mah. Ka mana we karep sia? Nyada ieu mah lain mau tapi nganjuk. Boga we duit bayar. Ari teu boga duit mah naon nu kudu dibayar. Tapi nya dari balik rek mau tapi na salah carana kitu mah make jeung rek nganjuk moal dibayar.
Rugiun atuh batur ge. Da menang hamoda ngawarung teh. Kumaha atuh? Kumaha teh Jabrig? Kieu wae mah da mah ngebos sungut teh. Ayo tuturkeun aing. Kamana? Tuturkeun lin baceo. Ayo atuh Culuk. Urang tuturkeun si Jabrig. Aing. Ayo tuh. Begini sob, kan gua tuh punya manggis. Kamu kan nangolak manggis. Gua tuh mau jual ke kamu, kumaha tah? Keheula. Mangu mana Kang? Sakanya kuring mah, Akang teh teu boga mangu. Eta nu dilebak. Pan eta teh lain mangu nu lanceuk Akang. Nah Akang jadi nuek ngajualna melaki henteu. Diam sia koplok. Kamu hayang murah teu bubelian? Hah? Ya hayang atuh Kang, meh kuring untungna gede. Mata ke jangan loba ngabacot. Oke, siap lah Kang. Kira-kira kamu wani sabaraha tah sapohona? Eta Akang arek ngahargakeun sabaraha? Moal mahal teuing gua mah, gope we satangkal ka kamu mah, sok lah. Bedus, eta malin murah atuh, mahal Kang. Kamu hayangna barapa tuh? Kela. Kumaha mun 700 lah. Si goblok dasar bodoh. Boleh atuh lah. Gitu atuh. Ieu nya. Sangat dia sok salaman heula ah. Ayo, ayeuna ka imah urang, cokot duitna. Ya, ayolah. Poho. Woi, pemain suara lu, minggir, jangan ininya, orang benar mau lewat. Oh, dia maksudnya keluar. Kehes deh, ngomong apa Bio? Jangan keluar, Babanyet sia. Lompat dah. Inggeus atuh. Keguanya buat stres. Lah atuh ngaranna di bebenyet oleh-oleho. Lain kali diwaras ya kuman. Deui kusia naon eta? Mangu atau mah? Naon hubunganana mangu jeung yang udud si Jabrig? Pan aing hayang nage udud dan hayang mangu. Ari sia ku tolong naik alaan buahna. Terus kublegug-blegug teuing si otak teh teu jalan jualnya ho. Oh heueuh nya, tapi ngajualna ka saha? Tuh Mang Sopo, pan ayeuna jadi tangkurak mangu. Tangkulak mun teh. Eta maksud teh. Mang Sopo teh saha? Mang Adi, salakina teh Wiwin. Apa sia? Oh, heueuh nya ho. Teu sok naik. Tapi ulah euy, mau ketika asupna, sudi aing ah. Ari sia, ieu mah lain mau, tapi ngalah. Ngalah, ari nu bogana teh nyaho. Sarua we jeung mau. Lo tablo. Iraha pinterna ari sia. Dingikeun kumarani. Ieu mangu ala ayeuna engke geus beres bebeja ka nu bogana. Saha nu boga ieu mangu? Mang Dikman. Tah geuning maneh nyaho. Engke mun beres ngajual, urang bebeja ka Mang Endik alias Mang Dikman. Panuju lah. Heulah, satuju dewe ge. Sok atuh taekan ku maneh belo. Siap lah. Pulang ku maneh teu. Tenang we di pulungan ku dewe. Panen tiba, petani desa, memetik harapan.
si goblok. Aing so, ulah dapur itu, ulah dapur. Kemahi meureun. Kau be, kayak